Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Wesi kuning, wesi kuning. Wesi kuning, dongeng Sunda Roman silat baheula nu kakoncara mangsana para jawara tandang makalangan, tarung patutunggalan, parebut umur, begalan nyawa, marebutkeun hiji pusaka ampuh gegeman utama, jadi inceran para jawara mangsa harita. Wesi kuning. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina pacing kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anterku kateneng, silih payungan Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. Saketika tenyangka bakal papisah. Jadi kaonaran rumurung kabajan buya. Para kanca sadaya nyanggakeun Wesi Kuning. Wesi Kuning. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Geus karuhan pabadaga eueuh mah kakara pajatira naruskeun maksudna neangan wesi kuning, teu sirikna disaksaraksa budereunana, geus puguh jujukutan mah disuai-suaikeun bisi nyelesep handapeunana. Kalakai anu sakitu balatakna oge teu sirikna dikorehkeun sahiji-sahiji imeutnaker. Moal geus kapanggih kitunya ku si badaga. Pajatira ngagarentes bari tetep leungeunna mah dina waktu harita teh kurah kore. Boa dibalangkeun sote meureunan ngan ukur nyieun salasa. Boa ayeuna oge wesi kuning teh dikekeuweuk we kudu ngabalangkeunana. Nah saha cenanya manehanana teh teu sidik rupana, tapi mun ngilikan buukna mah kawasna manehna teh geus kolot naker. Jigana bae lantaran geus ngarasa bosen, sanggeusna karuhan teu kapanggih mah leos bae pajatira teh indit deui tidinya, tapi ari hate mah tetep inget bae. Katambah deui pikiranana jeung manco inget ka turangga. Nah kumaha kaayaanana dina waktu ayeuna. Pajatira bari teu ngarti deui jalan-jalana, ongkoh cenah turangga teh deuk nganterkeun sawitri ka lemburna, tapi ceuk pabadaga bet make ngalantok ka palebah dinya nu maksudna geus moal salah deui tayalian ngandek neangan wesi kuning. Bisa jadi manehna teh ngan ukur aku-akuan nyebutkeun dek nganterkeun adina teh nu sanyata nama mantong ka dieu pikeun neangan wesi kuning.
bisa jadi manehna teh ngadenge dongeng nasi Samba heug bae kabita hayang miboga. Teu sangka si Turangga behna mah ngebudi uji. Kumaha perkara musibat anu karanapan ku si Turangga teh bejakeun kitu kasih inten. Montong ketan kuriak matak nimbulkeun hal-hal anu teu dipikahaya. Ongko deui boa bener boa salah nu ngagurubag kana gawir teh si Turangga. Leuwih hade dek dibuktikeun heula we ka lemburna. Di mana cenahnya pabeulit deui lemburna oge ngakuna dilegok jero, tapi cenah ceuk Sawitri mah imahna teh di Sedatapa. Pajatira bari lempang teh hatena mah tetep galecok. Uteukna jadi ngadadak baliwet pinuh ku pasualan anu dirasakeunana kusut pajejet teu beda ti bola kusut. Inget kana wesi kuning anu teu pugu embusanana. Ras deui inget kana kaayaan Turangga. Nah kumaha nasibna ayeuna bari teu leupas tina bahan pamikiranana. Nah naon tujuan anu sabenerna? Inget deui kana hubunganana jeung anu jadi anakna. Mun seug teh Inten Sari nyahueun kana naon-naon anu keur karanapan ku Turangga dina waktu ayeuna. Geus tangtu bakal riweuh mikiranana. Pangaruh hatena anu tetep ngarasa marungkawut. Pajatira jadi ngarasa hoream dek balik deui teh. Ku kituna manehna nyimpang heula ka imahna anu dipajaten. Maksudna rek reureuh heula bari rek nengtremkeun pikirna. Atuh sadatangna teh goledag bae ngagoler ditepas sarta kawasna bakating ku cape teu karasa deui. Reup bae manehna teh dina waktu harita sare. Lila-lila panon poe geus manceran puguh we lain deui ti buburanjatna. Bakuna mah inget kanu dipaguron. Pantesna teh ngadadago bari pinuh ku rasa kahariwang. Ku kituna ngagentak manehna indit deui gura-giru naker. Anjog ka palebah pepengkolan kagoha. Pajatira nyimpang heula ka imahna Bapa Piong. Maksudna dek maluruh heula Turangga. Bener we sakumaha ceuk keterangan Sukri tadi. Cenah madbia sabaturna teh ari nitna teh ka pasir Sedatapa. Tapi ari perkara Turangga mah duka cenah lantaran ku Papiong teh sama sakali teu katempo. Tetela si Turangga mah teu milu ka Sedatapa. Anak itu mah bohong manehna teh nya. Nu majarkeun teh dek nganterkeun adina ka lembur. Nu nyatana mah miheulaan yang anu si kuning teu salah saperti anu ceuk dicaritakeun ku si Badaga. Memang moal salah deui si Turangga teh. Manehna pisan anu tigurubag ka jero gawir. Pajatira dina waktu harita bari terus ngagidig muru ka goha. Kasampak teh bener we sararea keur pati ngarariung di luar. Atuh barang Pajatira ngarongheap rob nyalampeurkeun lantaran hayang nyaho dongengna. Tapi Pajatira nu memang urusanana ieu teh teu hayang dikanyahoankeun ku murid-muridna. Kabeh oge disina bubar. Ari lain Sukri mah anu harita terus diajakan ka imahna babarengan jeung Inten Sari Katut jeung Mang Astahiam. Sanggeusna ngariung paralak bae ku Pajatira didongengkeun naon-naon anu kumanehna bieu karandapan di Pajaten. Ngan tina perkara Turangga mah teu disabit-sabit. Pokona mah ngaragangan anu jadi anak bisi aya temahna anu teu hade. Sahanteuna atuh upama seuk Inten Sari nyahoeun kana naon anu keur karandapan ku Turangga dina waktu ayeuna. Piraku teu matak ngiburkeun. Kumaha we tadi oge geuning waktu Turangga kasampak geus eueuh di imahna Mang Astahiam. Inten Sari nepi ka ngalanggerek sagala rupa. Duta Suara Karawang 103,5
FM. Ngan barang geus bubaran kalawan teu kanyahoan ku Inten Sari, Pajatira ngalemet ngadatangan Sukri. Sadatang-datang ke tempatna Sukri, dek bae Sukri teh diajak badami ku Pajatira. Garis badagna mah Sukri teh dijurung laku supaya nyusul manpia ka pasir Sedatapa. Saperkara pikeun maluruh turangga, nah bener nganterkeun Sawitri atawa henteu. Bari poku Pajatira diterangkeun naon-naon anu diomongkeun ku pabadaga. Bugue pikeun Sukri mah lain deui matak ngajenghokna. Ai, laras eta teh Pak Guru? Sukri nanyakeun bari beungeut ngariuk kaget. Bener, ari ceki badaga mah cenah kitu. Ngan nyaeta ari dibuktikeun mah kapan ngan kapanggih teh getihna be ngalungkrah. Namung rupina Pak Guru upami laras turangga tangtos manehna moal ka tebih. Padahal upami teras di pilarian mah ari maneh neangan mah bapak teh asa kurang kumaha. Teu sirikna disakserak bari teureureuh di gerowan, tapi lebeng we eueuh ulah boro make jeung tembong jirimna kadenge sorana oge hanteu. Moal kitu pabadaga teh mengukur jijienan Pak Guru nu maksudna teh nyelongkeun Pak Guru supados milarian ka handap. Ku kituna panginten anjeunna teh janten jongjon milarian wesi kuning. Teuing atuh. Tapi lamun tenan tapakna memang moal salah deui aya anu ngagurubag ka handap. Sanes turangga panginten Pak Guru. Sanajan bener lain manehanana, tapi manusia mah tetep kudu aya di handap. Ongkoh deui mun jalma sejen, nah saha atuh? Coba pekwe pikir ku Sukri. Mangka-mangka barang jol oge bapak teh kadinya. Jelas kaayaan di dinya teh geus lidig urut galungan. Laresnya matak teu kahartos Pak Guru. Nyata kitu. Nu matak maneh kudu nyusul manpia oge. Maksud teh supaya pugu nah turangga teh milu atawa hanteu. Cenah lamun aya tetela nu ngagurubag kana gawir teh jalma sejen. Atuh lamun eueuh meureun bener manehanana. Ngan matak teu kaharti teh mun bener teh mah si turangga deuh asa kacida teu kahartina. Lantaran manehanana teh kawas-kawas nu hayang maksud dek miboga kana wesi kuning. Pajatira dina waktu harita bari terus ngahuleng. Tiasa janten Pak Guru. Nya ngan matak teu kaharti we. Manehna make jeung hayang mibana kana bobogaan anu jadi guru. Semuhun teu aya ulatna turangga mah asana teh piraku deui. Sukri mairan. Nu matak aya namanya buru-buru we puguhkeun ka pasir Sedatapa. Sadatangna ka ditu mah bejakeun we si Inten gering gitunya. Ke ka Sedatapa atanapi ka legok jero Pak Guru? Ka Sedatapa we heula nya. Lantaran cenah ceuk Papiong kapan arenitna teh kadinya. Atuh mun geus karuhan eueuh nya teu naon terus we sungsi ka legok jero. Mung moal tiasa dinten ieu ye upami terus ka legok jero mah. Nya moal kaburu atuh. Ayeuna mah moro-monok we nya ka pasir Sedatapa. Lamun di dinya eueuh isukna teruskeun ka legok jero. Mangga Pak Guru. Mung upami rada lami abdi teh hoyong teras ke lembur heula. Kaci pamungkusan nya teu naon. Tapi kudu panggih heula jeung Kimadpia. Jadi geus kitu mah jongjon. Masing deuk aya mingguna oge di lemburnya. Semuhun atuh ayeuna mah ye bade mios we. Nyajung atuh. Ngan omatnya lamun si Inten nanyakeun bejakeun we. Deuk ka lembur kitunya. Mangga Pak Guru. Jung atuh andun salamet di jalananya. Pajatira bari jung cengkat tina diukna. Atuh Sukri nya kitu keneh. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sanggeus nami hapekeun pangkengna ka babaturanana, jurut baik manehna turun, sedengkeun Pajatira terus ngojengkang karohangan tempat diajar, teu buru-buru keluar.
baku nama bisi kaciri mentas ngayakeun babadamian jeung Sukri. Sanggeus kira-kira Sukri jauh rumakuna, Pajatira terus baik ngaleos ka imahna. Kasampak teh Intensari keur ngalange dina jandela bangun anu jararauh paninengan. Jol ka judi we Intensari teh moal teu keur mieling ka Turangga. Nu tumerapna ka Pajatira lain deui matak nimbulkeun nyeredet hate. Komo sanggeusna mireungeuh bubudena dina waktu harita ku mumuk layu teu beda ti tangkal kembang anu kakatigaan. Saeutik oge teu ngebrehkeun sinar kagumbiraan. Dedeuh teuing anak aing. Kumaha mun seug teu bisa tepung deui jeung si Turangga. Niliki syariat nama. Matak pikari wangenaker. Salah aing teh. Nah make gurung gusuh Bali cacakan lamun disakserak mah tadi piraku make teka pangi. Nah teangan deui bae kitu. Cek bule, cek hideungna ari panggih mah puguh pikiraneunana. Ongkoh deui da moal ka mana deui atuh si Turangga teh. Nilik getih anu sakitu ngabayabah nama manehna teh moal bisaeun naik deui ka luhur. Pajatira ngagarentes jero hatena bari panona terus teu leupas neuteup ka Intensari anu keur jongjon ngalange manco kaluareun jandela bari sapasang panona neuteup ka jauhna. Inten, Pajatira nyarita lirih hek nyampeurkeun terus ngusapan buuk Intensari. Bade naon Abah? Intensari sorana meh teu kadenge sakilat ngareret ka Pajatira. Geus kitu luk manehna tungkul dibarengan kurenghapna napas anu bangun jero naker. lain Abah teh aya nu katinggaleun di Pajaten. Pajatira nyaritana ati-ati naker kitu dadakuna sok padahal ari sanyana mah rek neangan deui Turangga. Manehna ngarasa keneh panasaran, malah kana perkara osi kuning mah les bae sama sakali poho katungkulkeun ku kana langsaan anu pohara. Mireungeuh kajadian anu jadi anak bet matak ting sereset ngesetan hate. Bade angkat deui Abah teh. Intensari ngareret. Nya wayahna benya ayeuna ditinggalkeun deui. Bade milarian deui si kuning Abah. Lain ieu mah aya anu tinggaleun tadi di imah waktu Abah gogoleran. Bade lami Abah. Moal Inten heug atunya Inten. Pajatira bari tetep ngusapan. Mung ulah lami teuing we Abah. Inten keung. Moalnya Pajatira dina waktu harita bari ngalieus nyumputkeun anu maksa nyurungkuy tina juru-juru panona. Lain deui nyeredetna barang ngadenge pok-pokanana anu jadi anak make jeung nyebutkeun keung sagala rupa. Sok padahal ari keur waktu ka tukang-tukang mah tara ieu aya basa nu saperti kitu. Ku kituna Pajatira teu ngalobakeun deui cacarita. Jurut baik manehna turun sarta langsung ngagidig muru ka jalan anu brasna ka Pajaten. Sadatangna ka tempat urut tadi teu talangke deui soroson. Turun kana beungeut gawir ti luhur keneh oge manehna geus celak-celuk ngageroan Turangga. Atuh barang geus tepi ka handap terus bae Pajatira kukurusukan bari terepeh gura gero tapi tetep we Turangga taya embusanana. Mata suara Karawang. tetela eueuh. Pajatira dina waktu harita ngagarentes sarta kawasna bae geus ngarasa beak dengkak. Ongkoh deui panon poe geus kacida jauhna menggok ngulon. Terus bae Pajatira dina waktu harita ngangsrod deui ka luhur jalanna henteu ka urut tadi.
barang kira-kira geus aya di tengah. Lain deui ngaranjugna lantaran ari breh teh manggihan totopong. Taksiran bae pangna nyampai dina dahan kait teh ti kait sarta sidik teu kapalingan yen eta teh totopong bogana turangga. Kukituna Pajatira boga anggapan yen turangga teh pasti geus naik ka luhur. Kop totopong teh dina waktu harita dicokot sarta gura giru manehna dina waktu harita ngangsrod ka luhur. Geus hanjat heg luak lieu bari teu oleh gogorobokan tapi lebeng turangga taya nembalan. Geus karuhan kitu mah leos bae manehna dina waktu harita indit deui nu maksudna deuk terus balik. Atuh totopong timuna tadi kumanehna disakuan sarta ka inten mah moal ditembongkeun lantaran geus tangtu bakal nambahan pikasediheun kana hatena. Ulah-ulah mun manehna nyahueun yen turangga teh kungsi ragrag kana gawir geus tangtu moal teu kagegeringan. Sanajan hantem di teangan oge nyamual panggih turangga teh lantaran barang gebut oge manehna ragrag kana dasar jurang. Tekung silila rong heap aya anu datang kadinya nu taya lian geningan Aki Abiasa. Nu saterusna turangga dina waktu harita dipanggul dibawa ingkah tidinya langsung dibawa ke tempat padumukanana nu pernahna di puncak Gunung Wayang. Alusna waktu turangga ngoleang ngeragrag ka handap badanna henteu nyerorot tapi tiba baranting kana rerembetan anu nayeud dina beungeut gawir. Tapi sanajan kitu tetep we ari mamalana mah teu kurang-kurang maklum anu ti bebeut satakerna. Eta we nepikeun kagogolok-gokan ngaluarkeun getih hiru. Ngan nyaeta hadena teh kaburu datang Aki Abiasa norojol kalebah dinya teh persis keur waktu pabadaga patutunggalan ejeng Pajatira. Atuh waktu pabadaga nyebutkeun yen turangga teh geus digubrageun kana jero gawir lain deui Aki Abiasa ngaranjugna. Kukituna teu talangke deui tarus bae Aki Abiasa teh turun ka handap. Alusna teh boh samba boh anu keur galungan saurang oge taya anu nangenan yen Aki Abiasa harita ngarongheap ka palebah dinya malah kungsi nempokeun kanu keur galungan. Sadatangna Abiasa ka handap leuwih-leuwih ngaranjugna barang mireungeuh kaayaan turangga nu katempona geus teu empes-empes komo barang mireungeuh ngabayabah getih. Aki Abiasa jol teg bae ngabogaan sangkaan yen turangga teh tangtu geus teu aya nyawaan. Tapi barang diragap angeunna lain deui ngarasa bungahna lantaran tetela masih keneh katara ketug jajantungna nandakeun yen turangga teh masih keneh hirup. Geus kitu mah teu anta parah deui gidig bae turangga teh dina waktu harita dipanggul nu maksudna dek dibawa ka tempat padumukanana. Oge lamun harita seug aya anu nganyahoankeun piraku teu ngarasa helo mireungeuh kakuatan Aki Abiasa anu beunang disebutkeun luar biasa. Eta we badan turangga ngan sakoleang naker dikanatak-takeunana teh mangka-mangka Aki Abiasa teh sareatna oge geus sakitu kakolotanana. Buuk katut janggotna geus camut-mut bodas tapi lantaran janggotna teh kacida gomplok sarta panjangna karijut-karijut dina beungeutna teh teu pati katara. Ongkoh deui rupana oge teu bisa ditetenan lantaran katutup ku janggotna anu patepung gelang ejeng godegna nu rabok nutupan beungeut. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Atuh dina lempangna geus mata kaget deui bae sakitu barang bawa teh manik ngan sajorlat naker lengkahna teu beda ti luluncatan malah sigana teh teu nincak kana taneuh. Kitu we luluncatan luhureun rungkun-rungkun sarta rerembetan
mana pantes waktu dititenan ku Pajatira sama sekali teu bisa kapanggih tapakna. Tempatna Aki Abiasa teh di jero guha, mangka-mangka aya di puncak gunung. Nya munasabah teu pisan kagiri ku manusa sejen, tapi kawasna baheulana teh di dinya kungsi dicicingan ku jelema. Da buktina make aya arca sagala rupa. Oge munilik kana kaayaan eta arca teh geus kacida kolotna, nu dimaksud teh geus kacida lilana ayana di dinya. Kawasna Aki Abiasa oge moal nyahoeun kumaha sabab musababna pangna di dinya aya arca. Memeh dibawa ka guha, turangga dibawa heula ka Sirah Cai, nyaeta di hulowotan Sirah Citarum. Oge Sirah Cai teh lain hiji dua, tapi ngariung aya 7na. Nyaeta ngaranna teh Cikahuripan, Cikawadukan, Cimandiri, Cisadane, Cihaniwung, Koleberes, jeung Cisanganten. Eta kabeh ngumpulna nya di dinya di Sirah Cai wahangan Citarum. Tetalangke brus bae turangga dina waktu hari tadi mandian di Sirah Cai Cikahuripan. Geus kitu we kersaning anu maha kawasa sanggeusna di mandian sarta di inuman dadak sakala turangga jadi jagjag deui teu sakara-kara. Pugu we lain deui manehna ngarasa kagetna barang ret kanu nulunganana kakara sidik harita mana horeng nu keur waktu ti heula ngarebut wesi kuning teh sarta anu saterusna dibalangkeun kanu bala. Oge barang ret manehna nitenan sabudeureunana tambah-tambah ngarasa kagetna. Sakuriling bungking pinuh ku tatangkalan gede leuti. Geus teg bae yen manehna teh geus aya di jero leuweung gonggong si Magonggong. Ae geuning Aki teh Ke lanang ulah wakang ngajakan ngadongengnya. Aki Abiasa rikat megat kalima. Turangga ngaran hidup teh nya. Saterusna Aki Abiasa nanyakeun bari neuteub. Semuhun Aki. Ayeuna geus jagjag kira-kirana Parantos malihan asa langkung seger raraosan teh. syukur atuh. Ya, ayeuna mah urang ka pangreurehan Aki we nya. Aki Abiasa bari ketayap lempang miheulaan. Turangga teu ngalobakeun deui catur, ketayap bae manehna nuturkeun jalan ti dinya teh nanjak sarta anu ditincakna ukur jalan satapa. Teu pati ledung, ongkoh nu ngaliwatna oge ngan saurang. Nyaeta Aki Abiasa anu saendeng-endengna ngamukim di dinya. Anjog ka lebah guha, pikeun turangga mah geus mata kaget deui bae. Komo barang bre manehna mireung aya sababaraha hiji arca batu, tapi manehna teu barang tanya. Terus bae ngicilik nuturkeun Aki Abiasa. Bus ka jero guha disangka-sangka bakal poek teh, bet buktina mah caraang naker lantaran bisa asup cahaya tina sela-sela batu galede nu kaayaanana teu pati keker. Gek Aki Abiasa diuk dina luhur batu lempar anu diamparan ku kulit embe. Turangganya kitu kene gek diuk hareupeunana. Mireungeun sorot panon Aki Abiasa nu memangna ngandung komara sarta wibawa. Pikeun turangga mah terus bae ngeluh teu wasa paamprok teuteub. Turangga kapi kumaha hidup ka Jatira teh? Aki Abiasa ngamimitian ngajak nyarita. Bapak guru Aki. Turangga nembalanana bari tungkul. Jadi hidup teh ngaguru di paguron goha. Semuhun Aki. Geus lila Teu acan Aki. are asal tempat matu di mana? Semuhun ti legok jero. Turangga tetep nyamunikeun padumukan asal. Salila jadi murid Ki Jatira, hidup aya hubungan naon jeung manehanana? Teu aya Aki.
Bener. Semuhun teu aya Aki. Cenah majal hidup teh piminan tueun Ki Jatira. Saur saha Aki? Turangga dina waktu harita bari ngareret sakilat rei beungeutna ngadadak euceuy beureum. Cek Ki Balaga. Kantos tepang kitu tadi Aki teh sareng Ki Badaga. Turangga nanyakeun, Tepung mahan teu. Ngan Aki tadi kungsi manggihan manehanana keur patelak jeung Ki Jatira. Laras Aki. turangga dina waktu harita nanyakeun deui, puguh manehanana mah henteu nyahueun. Nya, ngan teuing saha nu unggulna mahnya. Lantaran Aki terus muruh hidup ka dasar jurang. Saur Aki, tadi Pak Badaga kantos sasauran. Lain ka Aki nyarita nama, tapi ka Ki Jatira nyebutkeun yen hidup nu cenah piminantueun Ki Jatira. Oge majarkeun teh hidup geus perlaya ngagurubag kana jero jurang. Ieu sababna nya nu matak hidup ku Aki gancang diburu oge. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Hatur nuhun atuh Aki. Da upami teu kabujang ku Aki di tulungan mah. Duh, panginten kumaha mah nasib abdi teh dina waktu ayeuna. Turangga ngageuri, Eta mah geus jadi kawajiban jalu. Sakumna manusa anu kumelip kudu silih turung tinulungan jeung sasamananya. Sanaos kitu Aki, kanggo abdi mah langkung-langkung ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan kana sih piwelas ti salira Aki. Sesah kanggo abdi mah Aki, gesan balas budi ka Aki. Teu perlu malas budi Rangga. Ku ditarimakeunana oge nya ku Aki mah geus pirang-pirang ngarasa syukurna. Lain ayeuna Aki rek nanya ye, eta wesi kuning anu diperabutkeun teh bogana saha? Salares nama Aki gagaduhan abdi eta teh. turangga dina waktu harita terus terang, Kumaha? Montong ngalantur nyarita teh Rangga. Muanya ari bobogaan hidup mah bet ngadon diperebutkeun ku Ki Jatira jeung ku Ki Badaga. Cing, saha nu ngarebutna? Nah Ki Jatira atawa Ki Badaga? Semuhun Ki Badaga Aki. Kumaha tah mimitina cing? Ngawitanana mah dibongohan ku Ki Badaga, dicanak ti bumina paguru wengi-wengi Aki. Dipaling merenya kitu. Semuhun Aki. Lucu we sakitu ge nya. Nu kitu make jeung diparebutkeun. Jadi di Ki Jatira nya asal muasalna eta wesi kuning teh Rangga. Aki abiasa nanyakeun deui, Semuhun Aki. Ngarah naon cenah? Aki abiasa terus ngahuleng, Dasar jalma saraka Aki, sareng eta ngimutkeunana panginten dumeh kana barang pusaka, sanaos yakin eta barang teh sanes hakna, namung teu euleum-euleum dina marebutkeunana teh. Namung ku Aki geuningan kalaka dibalangkeun. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Wesi Kuning. Wesi kuning lakon pusaka urang, runtut raut jauh tina pacing kadang, nanjak mudun ngalalana pait getir babarengan, silih anter ku kateunang, silih payungan Naskah hiasana S. Sukandar, panutur catur Mang Inoy, pangreka sora Dery Sanjaya, pamirig musik Rendika MG, tembang carita Zahira Ramadhani, produser Ajang Gita Noviana, produksi RMG Record. saketika teu nyangka bakal papisah. Bulan nyamer munggul tangkal panghargaan,
Para kanca sadaya, wilujeng kantun.